Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing kasadayana. Tepangkeun sareng simkuring pun Nadia Yuliani dina program Ciamis Media TV. Dina waktos ieu abdi bade ngadugikeun sawatara warta kamardekaan anu kamari 17 Agustus anu dilaksanakeun di Lapang Cinaga Sadesa Panaraga. Terhubung ka reporter Ciamis Media Irhas Muhammad Fajar Sidik anu bade tumaros ka narasumber Bapak Nunung Husnul Wafa wilujeng ka anjeunna. Anu aya di bumi abdi parantos dugi di narasumber bade ngawawancara tentang hari peringatan Hari Kemerdekaan anu aya di Desa Panaragan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak abdi ukeun widi kanggo ngawawancara Bapak sareng bade disiarkeun di Ciamis Media. Jadi abdi bade ngawawancara Bapak tentang Hari Kemerdekaan. Iraha Indonesia merdeka? Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Kagiatan anu wae anu diayakeun di Desa Panaragan dina memperingati Hari Kemerdekaan. Kegiatan anu kahiji dilaksanakeun upacara HUT RI dina tahun ayeuna berarti anu ka-77. Teras ngayakeun lombaan, aya lomba kebersihan lingkungan antar dusun. Teras aya oge lomba kreasi, lomba balap karung, lomba panjat pinang sareng sajabieu. Di mana kegiatan upacara bendera diayakeunana? Diayakeun upacara bendera di Desa Panaragan nyaeta di Lapang Desa Panaragan, anu tempatna di Cinaga. Iraha diayakeunana? Nyaeta kaping 17 Agustus tahun 2022. Saha wae anu aya dina kegiatan upacara eta teh? Dina upacara eta terlibat sadaya aparatur desa, teras elemen masyarakat tikawit masyarakat murangkali, teras remaja, teras anu sepuh di sadaya dusun oge sareng ti elemen pendidikan. Saha wae petugas paskibra saha wae petugas pengibar bendera beureum bodas. Pengibar bendera anu utamana nyaeta anu kahiji Teh Luluh sebagai pembentang, teras Teh Jenny anu nyepeng bendera anu di tengah, teras Teh Rini anu penggerek, teras Teh Dini anu janten pembawa bakina, teras Kang Aldi anu janten komandan, teras aya Kang Irhas oge nya kamari ngiring, teras sareng anu sanesna sadayana aya 22 yalmi. Kumaha wae persiapan paskibra ngacaketan dinten kemerdekaan? Persiapan kangge ngalaksanakeun pengibaran bendera paskibra anu kahiji tangtos latihan diintensifkeun, dipadetkeun, tinggawitan latihan baris berbarisna oge latihan sikapna oge sareng tangtos anu utamina latihan kanggo ngibarkeun. Teras diayakeun pengukuhan dina malamana satos diayakeun pengukuhan enjingna
teras wae persiapan dangdo sareng sanes kantena di make up oge aya anu ngandung kepalaku heula aya ngadoa heula teras pengecekan tihang pengecekan bandul pengecekan bendera teras langsung wae dilaksanakan. Asal sakieu wawancara ti Abi 1, 2, 3. kumaha kaayaan upacara di Desa Panaragan. Alhamdulillah keayaan upacara di Desa Panaragan meriah namanya di kawit petugasna terus siap sigap oge pesertana aya anu nyanda aransemen terus seragam rupi-rupi gitu nya aya di seragam aya anu nganggo acuh adat sareng sanes kantena. Nah, alhamdulillah paminten acara meriah walaupun sempat diguyur hujan terus keayaan lapangan ledok tapi teu ngurangan karena semangat juang. 3. Di mana petugas Paskibra paduan suara sareng nu sanesna anu janten petugas di Desa Panaragan. Paskibrana ti Paskibra MTS Sidikin teras paduan suarana ti Yayasan Pendidikan Islam Asidikin eta ti MI Panaragan sareng ti MTS Asidikin teras anu sanes nama petugas-petugasna nya eta ti perangkat desa. Jadi perwakilan di Ciamis Media haturkeun nuhun kanggo Bapak anu atas nuliikeun sarana sareng haturkeun nuhun atas nuluangkeun waktuna dina ieu acara wawancara. Mun sakitu anu tiasa kapihatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.